Iya teh cuy suatu reng-rengan karinding hari karinding teh di tanah ayah sawah di mana ayah leuweung di dinya aya karinding. Naon cenah hari karinding teh? Karinding teh ngayakeun anu musikeun anu ngagerenteskeun hate urang. Nyaeta ieu tadi pakeun abilan musikna teh uring takol anu dikadalabeikeun nyaeta karinding. Pangungkap tina hate urang teh kapungkur mah kolot baheula upami bade tebar pare, upami bade panen pare, mitebayan ka Nyi Sri Poh Haji Sanghyang Dewi Asri teh urang teh sok make syariat nama ku ieu karinding, hakikat nama tetep di Gusti Nu Maha Suci di Allah Nu Maha Kawasa. Teu ngaboga-boga, teu ngaya-aya. Kan kuring jeung reng-rengan sejak ngaedukasikeun lain perkara nu musyrik tapi hate anu nyebutkeun musyrikna can ngarti can nepi kana jati dirina. Si hebet kana purwadaksi wiwitan. Mudah-mudahan katampi pintonan aya karinding, aya celempung di takol. Eta celempung teh nyaeta miniatur kendang di zaman harita. Oke, aya goong tiung anu panjang salajengna atuh mudah-mudahan ku nonoman kiwari katampi ku para bini sepuh sadayana katampi. Ieu teh alat musik tradisional anu kedah dimumule dilestarikeun ku urang salarea. Ieu teh aset bangsa, aset negara anu bakal nyampuangkeun dina hiji mangsa ku kasenianana, ku kabudayaanana pipis waris dina jadi karuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Teh sejagadungan mudah-mudahan dina acara nu ayeuna nu bade digelarkeun dikawi dugikeun karengse mudah-mudahan lancar mulus rahayu berkah salamet menang hasil menang rasa menang pangawasa menang bukti menang sari Gusti mantayungan karuhun marengan. Asyhadu sadak iman Sampurasun Ul kukus benyan kamanggung Dewi para Poh Haji Kabatara Sang Dewata Sang Hyang Dewi Pertiwi Sabuana Panca Tengah Sedang bakti ka Maha Suci Neda ampun Sampurasun